Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Udah. Aduh. Ampun. Ulah maksakan umum. Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah anu umum dipaksain daek henteu. Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu nage dina rumah tangga teh moal beres. Sing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir aja aku di dinya itu tak aduh dia asa bebas satu teh benang babuk rock kasahakeunana tengor sia kuing mina-mina teh pikagilu sia teh aduh ai pulelag bareng segitu deket tatarakeuna Halo, sok bisa ya kapanasaran. Ampun. Nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu, kasumpingan Raden Gatot Kaca, Gunirahangan Dika. Aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki. Dupi ieu teh pertapan naon aki? Upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha? Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Salira laras dupi kakasih saha? Upami di persanten mah merah kaca. Merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca. Meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana mena kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabeunyereun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun
sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus aut-autan bangsana rusak. Leres. Malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak saya. Sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon. Ta eta tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna masih kene ti wetan. Tah, di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan kedah diange. Upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia. Upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato. Nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamih rasa jeung perasaanana, anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik, tableg, amanah, patonah. Turtan nafsu na anu dianggena nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah jeung kamilah. Neme disebut mulia. Tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara. Hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut. Dua bener cek filosofi. Katilu bener cek ilmiah. Kaopat bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah. Ieu. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh bijil ti belah wetan leres. Ieu. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak nah dapanon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha. Nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat. Tak panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaha ceuk dolar. Kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus. Da eta nu didaharna hamburger. Hambur duit ger pasea. Ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun, da aya budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti. Cul dog tinggal igal. Leres tah hiji tah. Tidak budaya we. Adat katimuran teh teu aya. Sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado. Leres nyaki tah bilih ieu mah bilih dek newakak